ai daging nama daging kebo ngan ku mamang geus dikeureut-keureut jadi manjangan. Ih goblok. Ieu mah manjangan satu hewan nu aya di leuweung. Ieu parang sama mamang daging asal manjangan we kitu. Dasar ieu mah ye. Mang ayeuna kieu saksiannya. Kuring era ka pamajikan kakarak dibangkit daging manjangan ngaran-ngaran kasebut raja. Ayeuna mah saksian kuring nek berangkat ka leuweung. Kajenting linuan taun kuring moal kabalik lamun can kapanggih jeung manjangan. Gelis doakeun we nya akang. Sae cenah Kang. Moal nyanak rentang teu kudu. Pokona era akang kan jadi pamajikan mun kieu jalanna. Sakabeh bala tentara eueuh numetukeun akang leumpah. Ya sakedet netra eta Raden Sukma. Manehanana berangkat ka leuweung milari manjangan. Allahumma shalli ala nuril anwar wa asil asrar wa atir laqil adyar wa mittahi babil yashar sayyidina Muhammadin mukhtar alihi wa wa ashabihil ahyar adadani aywahi wa ifdali. Yare Raden Sukma anu akhirna sabulan 2 bulan sampai 3 bulan geus lahir bojona mang dedeh teuing abdi tinyiram keneh hoyong daging manjangan dugi geus kalahirkeun imurang kalih dugi kalahirna ya Allah den sing sabar we sing tawakal ka Allah ayeuna kadah kumaha ieu teh ayeuna mah rada pilari we ka leuweung mah ieu menjadi salah kitu ka maneh dugi kalabah parantos ngalahirkeun deui ya abdi ya Allah ya Rabbi. Tah ibu budak teh lalaki putrana teh nya dingaranan Raden Wijaya Kusuma. Airamana mah Raden Sukma, ieu budak mah dingaranan Raden Wijaya Kusuma. Kitu bala sederek tah. Punten we batuk saeutik mah. Anu akhirna pala hadirin, ieu budak teh nyangkin ageung si murang kalih teh. Gusti ibuna sedih ngan ukur ngaracak kipanon dedeh teuing kase. Anjeun mah dikantun kurama dugi ka ayeuna ngan teu loba omong ieu ibuna. Anu akhirna ieu teh Raden Sukma kakalayapan bae di leuweung. Sumpah hilian taun aing moal wakabalik lamun can menang manjangan. Anu akhirna kumaha dulur? Raden Sukma anu keur ngalalana di leuweung milari daging manjangan kacaritakeun si Manahong anu aya di leuweung. Putra pendeta anu pameget ngadenge eumurna di dina hiji nagara aya saembara. Ilu saembara turun ka kota. Mangkaning wasiat ti kolot teu meunang turun ka kota. Ieu si Manahong turun ka kota. Omongan kolot ngabalangsakeun. Keur mah aing awak jiga kieu. Keur mah aing aya di leuweung teu meunang ka kota. Bejana aya anak raja geulis. Kalayan ngayakeun saembara datang aing ka kota. Kala diri lieu si Manahong datang ka kota. Eta jalma kabeh lalumpatan nya si Manahong. Aduh Gusti cilaka, ieu nagara kadatangan monyet muka cida gedene. Persis atuh da kos monyet. Geumpeur kabeh raja. Tah geulis. Kieu kajadianana geuning.
kurame-rame nangayakeun saembara nepi ka ratu monyet turun kumaha ieu akalna aduh bingung Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Raja ieu kula rek ilu saembara bejana anak maneh geulis lamun kula teu diasupkeun kana ieu urusan saembara hancur ieu nagara. Waduh sok saha nu wani ka kaula nu geulis hayang naon ku kaula baris dirupakeun. Kumaha cek raja ayeuna mah kieu we kasep cocok memang anjeun lamun jadi minantu mama halus pasana raja ngan kieu ieu murang kalih teh putra mama boga kahayang hayang-hayangna lain harta kakayaan itu rejeng ieu hayang sirah ngaran Raden Sukma duka raja mana kaseh sakitu we lamun hasil sirah ngaran Raden Sukma atuh gampang mudah dilalian ku mama. Oh sakitu mah siap burak-dak harita keneh. Eta manahanana teh lempang ka kota di kota teh aya dileuweung di kotek ku si Manahong teh. Si Manahong aprak-aprakan di tengah leuweung. Manunya selah payah manehanana di mana atuh ayana ieu ngaran Raden Sukma nyaho ngaran tamuh rupa lamun teu dilaksanakeun aing teh laksanakan geulis dedeh teuing aing teh kumaha ala kadar wasiat kolot ku aing teh nek dirempak aing moal ngadenge ka kolot Puluhan tahun aing moal pisan nepangan deui kanu geulis lamun can beunang hulu ngaran Raja Sukma. Para hadirin keur susumar aya di leuweung. Selami datang Raja Sukma nu keur ngalalana. Saidina Muhammadinil Mukhtar alaihi atar wa ashabihil ahyar adadani amilahi wa ibdali nyare mata sholawat barang red kumanahong katingali ieu aya manusia kaset amat buah-buah cenah ainyanan kaungal nagara teu manggih kaungal kota teu aya nah di leuweung aya jelema kaset-kaset teh anu akhirna dicegat di perjalanan manusia ieu ratu monyet saha ngaran anjeun kaula lamun anjeun perlu kana ngaran kaula ngaran kaula Raden Sukma. Eta si Manahong barang ngadenge kasebut ngaran Raden Sukma. Harita keneh meuni ngiding lain babala katakan sin. Bener. Salah tina kartek hate kaula. Dasar atuh jodoh. Kula kapanggih jeung jelemana sarua jeung kula geus aya jodoh kanu geulis. Kokot Rijal Pati di mega mana? Di lautan mana, di dasar laut, di mega mana, kukula pasti di ayonan. Raden Sukma. Syukur bagya kumayangan. Banjar Karang Panglayungan anyar pinangi. Dayeuh maneh tempat ngancik pamijigan maneh. Kaula teu kudu nyoho, geus katarime kapanggih jeung kaula di dieu. Cek Raden Sukma. Anjeun saha ngaran? Kaula Ratu Manahong. Naon maksud anjeun jiga nu bungah kapanggih jeung kaula? Ieu Raden Sukma. Kaula bungah leuwih tibatan dibere duit puluhan juta. Ainu sabenerna mah ieu kaula terek hajat, kula terek kawin. Anu penting rek ngundang ka maneh. Sakitu bungah nama kula.